Dina dengan ayeuna abdi bade medal perkawis sindiran atau nabi dina bahasa Indonesia disebut pantun. Sindiran teh sahiji karya sastra nya puisi. Tah dina sindiran teh aya 3 jenis. Anu kahiji aya nu disebut paparikan, anu kadua aya nu disebut rarakitan, sareng anu katilu disebutna wawasan. Dina danget ayeuna abdi bade medar perkawis rarakitan, paparikan sareng rarakitan. Paparikan sareng rarakitan sami aya 4 jajarnya, teras aya nu disebut cangkang sareng eusi, teras purwakantina AB HB. Dina paparikan contohna kieu nya paparikannya kakulah nyiar kapiting kanu bala malah suluh ulah sok liar ti peuting di sakola matak tunduh. Tak ieu contoh paparikan. Aya 4 jajarnya. Tadina sajajar teh atanapi dina sapadalisan atau dina bahasa Indonesia dalam sebaris. Kakulah nyiar kapiting aya 8 engang. Kumaha cara ngitungna? Cara ngitungna nyata saengang. Engang teh naon? Engang teh dina bahasa Indonesia disebutna suku kata. Kakulah nyiar kapiting. Kumaha cara ngitungna? Kakulah nyiar kapiting aya 8. Purwakantina naon? Purwakanti basana atanapi tungtung sorana nyata vokal i nya. Nu ka jajaran kadua kanu bala ngala suluh. Kanu bala ngala suluh aya 8 engang atanapi 8 suku kata. Tungtung sorana atanapi purwakantina nyata u. Jajaran katilu ulah sok liar ti peuting, ulah sok liar ti peuting aya 8 sami purwakantina nyaeta i. Di sakola matak tunduh saminya aya 8 engang. Tungtung sorana atanapi purwakantina nyaeta u. Enten dina paparikan ieu purwakantina iu nya. Sajajarna ya 8 engang. Contoh kedua paparikan. Mawa kuda kaci babat, mawa kalde kaci gaduh. Mun urang jadi pajabat, kade ulah hadigung. Aya sabarangan? Aya 8. Kumaha cara ngabuktikanana gampil sebenarnya. Kurang itu we ramu nya abdi upami di kelas ka siswa nerangkeun materi ieu nya dihitung ngangna aya sabaraha nya. Mawa kuda kaci babat aya 8. Purwakantina tanapi tungtung sorana nyaeta a ci babat a tina bat a nya. Terus mawa kalde kaci gadung, mawa kalde kaci gadung. Tungtung sorana nyata u. Terus mun urang jadi pajabat tungtung sorana nyata a. Kahade ulah adigu 8 u. Janten dina paparikan nu kadua 8a 8u 8a 8u eta ngandung hartina jajaran kahiji atanapi padalisan kahiji sami sareng padalisan katilu purwakantina. Jajaran kadua sami sareng kaopat purwakantina. Tak eta paparikan aya contona dua contoh tadinya. Mudah-mudahan kahartos ya. Mudah-mudahan mengerti bagi yang belum paham ya. Kemudian yang kedua rarakitan. Rakit tina raket deket. Nah, anu deketna anu caketna nyata kalimat kecap kalimatnya kecap di awal aya nu sami dina rarakitan mah. Contohna kieu, sing getol nginum jajamu nuguna muatkeun urat, sing getol neangan ilmu nuguna nya akhirat. Naon anu samina aya kecap di awal anu sami nyaeta sing getol.
nya sareng nu guna. Dina jajaran kahiji aya kecap sing getol neangan jajamu, sing getol. Jajaran katilu sing getol neangan ilmu, sami aya kecap anu sami sing getol. Terus anu kaduana nu guna, muatkeun urat, nu guna dunya akhirat. Janten dina rarakitan mah aya kecap anu diulang. Jajaran kahiji sami sareng jajaran katilu, jajaran kadua sami sareng jajaran kaopat. Contoh deui kamari ka Pasir Bogor, ayeuna ka Sukasari. Kamari mah sentap sengor, ayeuna mah Suraseri. Sami aya 86 cara ngitungna sapertos tadinya sapertos dina paparikan sami bae. Kecap anu samina mana nyaeta kecap kamari sareng ayeuna. Kamari ka Pasir Bogor, 8 O nya, 8 ngang antara 8 suku kata. Tungtung suara O. Ayeuna ka Sukasari, 8 I. Kamari mah sentap sengor, O. Ayeuna mah Suraseri. Ayeuna kecap ayeuna 8 I purwakanti sareng jumlah enangna. Eta contoh tina sisindiran anu jenisna rarakitan. Aya bentena aya sapertos tadi bentena. Sami opat jajarna, sami rumus AB-AB-na, teras aya cangkang aya pasti sami antawis paparikan sareng rarakitan. Tapi aya nu ngabentenkeunana nyaeta dina rarakitan mah aya kecap anu diulang. Nu mana? Kecap di awal sapertos kitu nya. Janten aya kecap-kecap di jajaran kahiji diulang deui dina jajaran katilu, di jajaran kedua diulang deui dina jajaran kaopat. Tanapi dina bahasa Indonesia mah di baris pertama diulang di baris ketiga, baris kedua diulang di baris keempat katanya gitu ya. Jadi di ada kata yang diulang kalau dalam rarakitan. Kalau dalam paparikan mah nggak ada ya, nggak ada yang diulang. Jadi tak anu diulang dina paparikan mah, sedangkan dina rarakitan mah aya kecap anu diulang. Misalkan kayak hayang teuing kue bugis teu bisa masakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa kalana. Nah tina eta kalebetna naon eta paparikan antara rarakitan. Kalebetna eta teh rarakitan sabab aya kecap nu diulang. Naon kecap nu diulang nyaeta hayang teuing dina kalimat kahiji antara jajaran kahiji sareng ka tilu. Nah dina jajaran katilu ulang deui hayang teuing kue bugis, hayang teuing kanu geulis. Teu bisa ngasakanana, teu bisa ngangkalanana, teu bisa ya. Jadi gitunya janten dina rarakitan mah aya kecap anu diulang nyata di awal. Tah kitu pangintennya kanggo pamirsa anu hoyong diajar bahasa Sunda utamina materi sisindiran. Mudah-mudahan ieu aya manfaatna boka siswa kanggo guru atanapi saha bae nu hoyong diajar bahasa Sunda. Rupina sakitu video dina dinten ayeuna. Mudah-mudahan tiasa manfaat. Upami aya manfaatna mangga video ieu tiasa di-share ka saha bae ngaliwatan media naon wae nya, medsos naon wae mangga di-share. Tong hilap di like, di komen, sareng di subscribe. Mudah-mudahan kapayuna channel ieu langkung berkembang deui. Sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan anu bade komen mangga di kolom komentar. Sanes kitanya hatur nuhun kasadayana anu parantos subscribe, anu parantos like atanapi komen dina ieu channel. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.